Subscribe kan? Udah subscribe banget udah mau beak sawah 7 kan. Saat main game melahan wae ti tadi, kalang bosan main lagi. Udah buru dihapus mah paling game anjing teh. Kela yo, kumaha aing mah teu kesel. Mending nguseup we nya kawahangan. Bakal hasil sigana mah. Sebabna padahal aing poe ayeuna. Sekarang orang telepon heula. Suganda ikeun diajakan nguseup. Nih, yang barbar diharap ke sekolah. Yang paling orang sabar ke orang aku sesepadan yang jam sultan dijanji. Goblok, si goreng Patrick nanya nelpon. Aing keur barbar. Asli aing hanya undang. Si goreng bakal jadi duit wae nelponan aing. Rek naon kehe nelponan aing. Aing keur barbar ka modalna. Goblok ngedik-ngedik naon sia teh. Penting euy. Nya, sepenting-penting na ngomong jeung maneh. Lebih penting kan main game. Nyarik naon main teh nelpon. Ngaganggu pisan, goblok teh. Ayo nguseup ke wahangan. Sila ya teu nguseup. Nya, nguseup ka wahangan. Siga nu melaku wae. Mending nguseup mah ka balong sia teh. Bakal geura meunang, percaya ka dewek. Soalna modal aing poe ayeuna. Mitos goblok. Aslina geura cirian. Lamun teu meunang, ku aing diakon nepi ka balik. Deal ya, mun teu meunang nguseup di wahangan, aing diakon ku sia. Siap Jang Yon. Tungguan ku aing di base camp. Tong poho mau useup dua. Oh atuh. OTW ayeuna ka dinya. Tuh geuning si Jopra. Padahal rese aing nunungan ti tadi. Ampura euy bieu tadi teh ku bibi ka warung titah meuli sop teh. Goblok bibi ikut manja. Aya ku sop teh ku tapas kalah pawe dumpel atuh sia teh. Teu dadas goblok ku tapas kalapa mah. Sok ngaco sia mah. Ya kunaon bibi maneh ka budak ngora, kita meuli sop teh. Eta euy sigana bakal loba digawean. Ya digawean ku saha? Nya kudu bogana tuh. Oh heueuh, aing ngarti. Ayo ini ayeuna bisa kaburu-burit. Ayo gaskeun ya. Ayo atuh. Nah, yuk. Aduh, sareng sutrup aing. Korban geus deket, duit teu gablek. Ya aing kudu korban naon? Moal hade korban perasaan. Nyaho dewek mah. Mun teu meunang geus di wahangan, aing kudu diakon ku sia. ku yakin ka Gusti Allah cek aing bakal menang. Bakal Aing mah kurang yakin bakal menang mah. menang geras gede cangkeng. Cangkeng sireum. Heuh, Mau ududan teh sia. mawa bako cet macan. Goblok kok kana benderong kitu mah. Bae, syukur-syukur aya dia geura bakal menang sudah cangkeng. Nama terang depan ayeuna. Nah. Kela aya dek nang depan heula. Oh, sok ting loba. Dia ya sigan bakal loba cacing ya. Nah jadi loba tayina ya. Aing nang gali ayeuna. Duh anjing cik aing jadi mah loba cacing. Beje sakit lah. Ngesep lauk mah. Ya rupana ya. Loba cacing ya. Sok atuh geura pasangkeun rupana ya. Ana tereng ya. Kalau nang gede cangkeng. Amin. Nang lele-lele atuh euy. Lelek koneng kan jadi mah. Oh, mau lele koneng. Lele kan, alright. Ya. Aing mau menang. Kalau kesel ngadepin tamu. Sabar atuh goblok ngaranna ke di wahangan melak mintung untuk hayong atuh mending digabak kok weuh lah mingguan beri menang ieu. Oke deh. Dah, bako. Oh, ini tos aki-aki ngabako. Mana teh bakona? Meunah tuh rasa madu. Banget batuk kayaknya. Moal dijamin moal baku. Lain ngasaan heula. Eta teh bako jak Yon eta teh. Paling ngeunah di ieu di Tegal Gede.
Goblok, bako ngerti mana horeng. Bako rasa jajaba, ngebol tamu. Maknya bako setungunah terkenal sa Indonesia na pinang kabatik itu ketengah. Kebanatan ku sia. Tengeunah pisan bako nangge ngabul tamu. Sing urang asan. Bako mas brand mah gaji. Ini mah rokok cancang. Mau. Percaya. Tengeunah kan 4. Anjing nyesek kan ada bagong. Pisan bako na pisan tayo geta. Belum teh. Anjing kadung dibeli mahal 50 juta aing teu meuli bako. Sedep dila ngomongan kesel. Bagong menang 2 jam. Melak minte. Jadi ieu mah diapot teh aing mah ya. Jadi ieu mah yakin ya. Bukan heula atuh sia teh sakedeung teh bakal meunang. Bukan we meunang atuh. Kayak orang beuleum laukna. Seberapa malam menang game itu, pokoknya mah balik aing kudu diakon. Jempe sekali juga aing tadi gunakan ini. Ngangut juga. Sok atuh geran pecatkeun. Gede ya mah. Ya. Menang. Anjir, bener siang menang cancut. Anjing cangcutnya rugi palit. Cancut teh eta anjing. Rugi anjing palit deh lo. Cancut anjing pijeun. Goblok kalah menang cangcut sia. Ayo angkat teh mantap. Ka kesel tai. Akon aing. Kela ieu. Aing ya. Di ditu aya balong sepi euy. Urang nusuk di balong. Mung kudu kumahaonan. Bae pada balik sia-sia tuh menang naon. Nama turun cobaan. Ayo. Bari akon durang. Oke siap. Tuh. Anjing berat oge sama anjing awak teh loba tinggal loco. Bro awak aing sekilo. Sekilo kumaha anjing sakilo lebihna 100. Dosa apa nana? Teuy anu ngodok kieu teh balong bakal saat. Global laukna, kecai jauh, kudu kawahangan. Ngaran aja kudu ngingkig. Geus lah aing rek ngacak balong heula. Geus aing tengeunah. Tah ieu rezeki nomplok bakal menang loba geura. Aslina ieu mah bakal mayor. Sok atuh buru. Geus kaburu aya bogana. Sok atuh geura anculupkeun. Mana goblok? Teu meunang-meunang di balong ge. Euy ari ieu aya luka eueuh. Parah anjir, teu di balong, teu di wahangan. Ngari teu meunang. Aduh. Sial kieu mah euy. Kala ieu, jigan ngusuk belum aing sopan. Goblok, naon cari balong aing teu bebeja. Ujung nguseup Nyata apa eta balong saha? balong nu wantu. Antor balong aing teteh. Ini bogana. Heuh atuh euy kumaha? Geus kieu mah kudu make jurus cikolat ieu Ayo atuh. Run. Kabur ke mana sih goblok? Dia mau jalan. Kan yang modal eueuh heula. Sok. Candur modal tekot menilali lah. Bos. Sosok buru atuh. Sok buru. Nani? Lanjut Run. budak deh, Bang. Anges anjing capek. Namun pangi isuk deh begungan ku aing. Geus lah. Capek euy. Geus teu merik meureun capeun. Gara-gara sia dah. Dar ngajakan yang heusup di balong batur. Cuan teh mah kieu jadina tuh euy. Heusup di wahangan menang cancut. Di balong di udang kudu bogana. Geus ayeuna mah hayur balik ah. Apes-apes teuing anjing. Udah goblok sia mah. Oh.